Ini pencetnya. Continue. Sip, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, tos haragap sadayana. Entos. Oke, kumaha sehat? Alhamdulillah. Mugia tetap sehatnya. Sehat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, kanggoling presensi ku ibu atos diapungkeun dina Google Classroom tong hilap eta dieusian. Tah katawis nama aya nu teu hadirnya. Saha nu teu hadir teh? Bu Deden, Bu. Muhammad Deden, Ibu. Muhammad Deden. Nah, beteu hadir aya kabar? Sakit. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan Deden enggal damang ya. Nu sanes oge anu masih sehat, mudah-mudahan tetap sehat. Sip. Amin. Amin ya. Ayeuna masih kene aya dina materi biantara. Tapi materi biantarana aya dina pertemuan katilu atawa lawungan katilu. Aya nu masih emut kamari entos diajar naon? Diajar itu, Bu. Diajar mamanis diantara, Bu. Iya. Larasnya masih emut berarti Said. Kamari urang tos diajar materi ngeunaan mamanis basa biantara. Tah ayeuna urang move on, kita berpindah topik. Pindahna karena materi anu sanes tinggal dina tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat menganalisis keterpaduan paragraf dan merangkai paragraf utuh pada teks biantara dengan tepat dan santun. Jadi dina pengajaran ayeuna mah tujuanna dua. Satu, hijinya hidup kedah tiasa nganalisis hiji paragraf teh tos padu teu acan atos utuh teu acan. Terus nu kadua, hidup kedah tiasa ngarangkei atawa nyusun. Ngarangkei hiji paragraf anu utuh dina teks biantara dengan tepat. Kira-kira siap? Siap. Oke, sip. Pami siap, urang teraskeun. Nah, di dieu aya sempalan teks biantara. Hayu urang literasi heula. Cobi pangmacakeun teksna kumaha? Ya, Bu. Kasayan ibu bapak guru anu kalintang agungna moal tiasa kaukur ku legana sagara. Sagara ilmu anu parantos dipaparin ku urang sadayana mangrupi lantaran nu nyaangan jalan kahirupan. Kahirupan jaga nu tarahal tur tarinjul ku babatuan. Sip. Nu sanesna kakupingkeun? Kakupingkeun, Bu. Iya. Nah, tina teks biantara anu tadi dibaca ku Maitsa, cobi timbul teu kapanasaran. Cobi kalian berpikir kritis. Hal naon anu kira-kira jadi kapanasaran saatos Maitsa tadi maca teks biantara. Coba kaitkeun sareng tujuan pengajaran. Anu penasaran? Rey, oke. Rey. Paragraf tos padu teu acan. Rey penasaran, Bu, paragraf nu tadi teh tos padu teu acan. Oke, urang simpen heula patarosana. Aya deui anu sanes, penasaran anu sanes? Salma Ibu. Oke, kumaha Salma? Bu, ciri paragraf nu padu teh aya kalimat naon wae? Lamun misalnya eta paragraf tos disebut padu, cirina paragraf disebut padu teh aya kalimat naon wae? Eta patarasan ti Salma. Oke, aya deui? Teu cekap? Oke, pami kitu. Dua patarosan ti Rey sareng ti Salma, urang cobian jawab. Tapi jawabanna aya di hidup nyalira. Ti mana? Tina urang ngerjakeun LKPD. Atanapi lembar kerja peserta didik. Jadi si LKPD-na ku ibu atas diapungkeun oge dina Google Classroom. Mangga diunduh, di-download, teras dieusian. Tapi dieusianna hidup ngalangkungan diskusi. Jadi hidup mangga diskusi secara lisan di dia. Ya, kalian diskusikan, terus kalian samakan persepsinya. Jadi kalian diskusi, setelah itu samakan persepsinya untuk apa? Untuk menjawab LKPD. Jadi kanggo ngajawab LKPD, hidup ngalangkungan diskusi sareng nyamikeun persepsi. Diskusinya secara lisan siap? Siap. Mangga, ku ibu dipasihan waktas. Punten, urang bade nanya. Eta kalimah luluguna anu kahijinya? Nya soalna kalimah utama ayana di awal.
Berarti kalimat satuluyna eta kalimat panambahnya. nya. Tigana. Tos diskusina. Atos. Atos. Oke. Atos, LKPD-na Ibu. atos kausian. Atos. Oke. Pami atos hayu orang verifikasi. Urang samikeun, urang sampaikan atau dugikeun hasil diskusina. Nah, dina kalimat anu tadi dibaca ku Maitsa, coba nu mana anu disebut kalimah lulugu? Salma Ibu. Salma. Salma mau jawab. So, Di bagian kasean Ibu baga terus Ibu terus. teraskeun mangga teu nanaon. Kasean Ibu Bapak Guru anu kalintang ageungna moal tiasa kaukur kulegana sagara. Oke. Udah Ibu. Sip. Saur Salma tadi kalimah luluguna anu kasayan Ibu Bapak Guru anu kalintang ageungna moal tiasa kaukur kulegana sagara. Anu sanes sami jawabanna? Sami, Bu. Sami Ibu. Pasti sami karena kalian atos diskusinya tadinya. Ya, leres Ya, Bu. jawabannya memang eta. Jadi kalimah lulugu teh tadi ku Ibu kakupingkeun sakedik ngeunaan diskusina memang biasanya sok aya di awal. Nu kitu teh disebutna kalimah deduktif. Lamun dina bahasa Indonesia mah. Jadi kalimat utama anu ayana di awal dimimiti. Oke ya. Ayeuna nu kadua, kalimah panambah. Nu mana nu disebut kalimat panambah? Saha nu bade ngawaler? Cemara, Bu. Cemara. Oke. Anu Jawabanna? kalimat panambah teh anu sagara ilmu anu parantos dipaparin ka urang sadayana mangrupi lantera nu nyaangan jalan kahirupan jaga nu tarahal tur tarinjul ku babatuan. Sip. Anu sanes pasti saminya jawabannya ya. Sami, Bu. Sami. Iya. Pami anu tadi kalimat kahiji nu disebutkeun ku Salma eta kalimat lulugu, otomatis kalimat anu handapna tadi nu disebutkeun ku Cemara eta mangrupi kalimah panambah. Nah, Ibu bade nerangkeun sakediknya mangga dicatat. Jadi hiji kalimat hiji paragraf pasti disebut utuh saupama aya dua kalimat, aya dua jenis kalimat. Nu kahiji kalimah lulugu, anu kadua kalimah panambah. Nah, aya cirina tina dua kalimat eta teh. Mangga dicatatnya nu kahiji. Kalimah lulugu cirina bisa ngadeg mandiri. Jadi bisa berdiri sendiri. Anu kadua cirina henteu nerangkeun maksud kalimat lain. Jadi kalimat lulugu mah karena berdiri sendiri dia tidak menerangkan kalimat lain. Nu katilu cirina nyata bisa dijembaran atau dilegaan deui ku kalimat-kalimat lain. Nyata ku kalimat naon? Kalimat panambah. Nah, berarti otomatis ciri kalimat panambah oge sami aya 3. Anu kahiji henteu bisa ngadeg mandiri. Jadi kalimat panambah mah lamun dina paragraf manehna kudu nerangkeun. Ciri nu kadua nerangkeun maksud kalimah anu lulugu tadi. Terus ciri nu katiluna ngajembaran kalimah lulugu gitunya. Jadi kalimat panambah mah biasana kalimatna seueur. Hari kalimat lulugu mah pasti ngan sakalimat atau satu kalimat. Dugi dia paham? Paham. Oke, pami paham urang teraskeun. Dina LKPD aya deui hiji patarosan ya. Aya paragraf aya kalimat anu teu acan disusun paragraf. Nah, cobi, lamun misalnya kalimat-kalimat ieu disusun jadi paragraf, dirangkai atau disusun jadi kumaha? Saha nu bade ngadugikeunna? Maitsa, Bu. Maitsa, oke. Susunana jadi BADC. BADC. B berarti nu kahijinya pamungkas pamugi sadaya alumni anu lulus tahun ieu tiasa naraskeun sakola nu langkung luhur. Sukses kalawan lungsur langsar teu aya halangan harungan. Oke. Terus tadi teh tos B teh naon? BA. A. Bu. Diteraskeun ku hapunten bilih aya kalimat anu teraos kana mana. Terus kalimat salajengna D. Pondok nyogok panjang nyugak naida tawakuf ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Nah, pamungkas atau terakhir ditutup ku kalimat anu C ya. Bobo sapangon jarang sapakan hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Sip leres pisan. Anu sanesna sami kan? Sami.
Sip. Kami, Ibu. Oke, berarti LKPD-na parantos tiasa keusian sadayana. Tong hilap LKPD-na dikumpulkeun deui dina Google Classroom ya. Oke, orang teraskeun. Pami LKPD-na tos keusian. Tah, ayeuna urang cobi cindekeun. Hatanapi urang simpulkeun. Nah, jadi dina kesimpulanna adegan paragraf teh diwangun ku dua kalimat. Kalimat naon wae? Kalimat lulugu jeung kalimat panambah, Ibu. Betul, resnya abilnya. Jadi diwangun ku Mohon. kalimah lulugu sareng kalimah panambah. Naon cirina kalimah lulugu teh? Said, Bu. Said. Kahiji bisa ngadeg mandiri. Kedua, henteu nerangpan maksud kalimah lain. Terus? Ketiga, bisa dijembaran ku kalimah lain, Bu. Betul, 100 kanggo Saidnya. Eta ciri Barat. kalimah lulugu. Sip. Ayeuna ciri anu kadua kalimah panambah saha nu bade nerangkeun? Dui, Bu, Dui. Dwi, mangga Dwi. Pertama, nyata henteu bisa ngadeg mandiri. Terus? Kedua, nerangkeun maksud kalimah lulugu. Katilu ngajembaran kalimat lulugu. Sip, leras pisan. Jadi, kalimah lulugu sareng kalimat panambah teh kacendekanna teh dua ciri anu bertolak belakang. Anu bedanya pami tadi cek Said mah kalimat lulugu tiasa ngadeg mandiri, otomatis kalimat panambah mah henteu tiasa ngadeg mandiri gitu ya. Berarti sadayana tos paham kana materi ieu? Atau Sip, pami tos paham berarti tos siap kanggo evaluasi. Leres? Siap ya? leres. Oke. Nah, sapertos biasa, evaluasi pisan. Sregepkeun heula soalna, ulah waka ngajawab sameme ditunjuk. Siapkeun jawabanna saupama geus ditunjuk. Nah, anu bisa ngajawab hartina tuntas minuhan kompetensi dasarna. Siap? Siap. Siap. Oke. Siap, Ibu. Sip. Regepkeun ya. Regepkeun ieu sempalan teks diantara. Nomor 1. Hadirin hormaten simkuring, ilmu teh minangka lampu nu nyaangan jalan kahirupan urang. Kahirupan urang anu teu salawasna mulus bisa diliwatan saupama urang miboga elmuna. Elmu teh teu ukur pengajaran di sakola wungkul, tapi oge rereana mah mangrupa pengalaman hirup. Pengalaman hirup anu mahal teu kabeuli ku harta. Dumasar sempalan teks biantara di luhur, mana kalimah anu mangrupa kalimah lulugu dina eta paragraf. Cung saha nu tiasa ngajawab? Abil, Ibu, Abil. Abil, oke, mangga Abil. Elmu teh minangka lampu nu nyaangan jalan kahirupan urang. Nah, Abil ngajawab ilmu teh minangka lampu nu nyaangan jalan kahirupan urang mangrupa kalimat lulugu. Anu sanes jawabanna sami teu? Kami. Leres pami sami berarti sadayana 100. Janten memang nomor hiji jawabanna lerasnya nu cek Abil tadi. Nah, henteu nu hadirin hormatin simkuring Bil. Eta mah, Bu, sapaan kehadiran anu ngadangkeun biantara. Iya, jadi eta mah ngan kalimah sapaan. Jadi eta mah sanes kalimah lulugunya. Kalimah lulugu nama intina anu eta anu ilmu teh minangka lampu gitu. Sipnya ayeuna nomor 2. Regepkeun kalimah-kalimah ieu dihandap. A. Carita endah anu teu bisa dibalikan deui ku waktu. B. Mungguh pikeun urang sadaya anu icikibung dina dunya atikan tetela geuning waktu teh asa sajorelat pisan. C. Paturai tineung ninggalkeun ieu sakola nu meh boga sagudang carita. D. Waktu kamari asana teh sakola ngayakeun acara paturai tineung atuh ayeuna ge hidup baris paturai. Pek rangkei kalimah-kalimah di luhur jadi hiji paragraf nu ajeg. Saha anu bade ngajawab? Salma, Bu. Salma, boleh. Sok. Jawabannya B, D, C, A. Cobi bacakeun jadi hiji paragraf. Urang dangukeun nu sanesna nyambung teu. B. Munggu pikeun urang sadayana anu icikibung dina dunia tika tetela geuning waktu teh asa sajorelat pisan. Terus? Waktu kemari asa teh sakola ngayakeun acara paturai tineung ayeuna ge hidup baris paturai. Paturai tineung ninggalkeun ieu sakola anu meh boga sagudang carita. Carita endah anu teu bisa dibalikeun deui ku waktu. Iya, leresnya. Misalnya sami tuh jawabannya? Sami, Bu. Sami. Nah, Sami, nah, Bu. paragraf tadi disusunnya seperti itu.
kurang tiasa ditinggal di dia aya patutur-tutur kalimatnya lamun disebutkeun mah urang sebut teh eta teh estafet kecap. Di dia tadi teh ceuk saha sama nu kahiji teh Bu anu kalimat B. Di dia nyebutkeun waktu. Tah, tos aya waktu kalimat salanjutna teh pasti kecap mimitina waktu oge. Waktu kamari asana ieu. Nyambung kan? Nah, atos gitu di panungtung aya kecap paturai. Tadi cek sama saatos kalimat D, kalimat anu C. Nah, paturai disebutkeun deui kecapna di awal. Terus di akhir aya carita. Disebutkeun deui dina kalimat anu pamungkasan terakhir. Tapi dina kalimat anu kahiji, dina kecap anu kahiji. Nah, jadi lamun misalnya orang bade ngarangkei hiji kalimat, gampilna mah siga kitu. Tinggal kalimat tungtungna dibalikan deui dina kalimat mimiti kecap mimiti dina kalimat salajengna gitu ya. Oke, sadugi dieu paham? Paham. Kami paham berarti nomor 2 oge parantos suksesnya sadayana parantos minuhan KD. Nah, alhamdulillah evaluasina parantos kadugikeun sadayana alhamdulillah parantos tuntas. Tiasa nganalisis keterpaduan paragrafnya tadi orang diajar nganalisis anu mana kalimah lulugu, anu mana kalimah panambah. Oge hidup tos tiasa ngarangkei, tanapi menyusunnya ngarangkei paragraf anu utuh. Alhamdulillah tujuan pengajaran parantos ka Cangking, teras ku Ibu Katawis hidup sadayana aktif. Ya, aktif dina pengajaran bahasa Sunda. Tujuanna tadi tos ka Cangking sareng sikap. Nah, alhamdulillah Katawis nama sikap sadayana parantos sayanya katinggal dina sikap dina ngajawab, dina cara bicara gitu nya sanaos urang masih keneh naonnya dina logat-logat Cirebon tapi teu naon hidup parantos ningalikeun sikap anu sae. Hatur nuhun. Nah, pami kitu minggu payun orang masih keneh diajar biantara. Tapi biantarana entos henteu deui ngeunaan teori. Orang cobaan nyusun teks biantara jeung meraktekeun biantara. Siap? Siap. Nah, pami kitu hatur nuhun kana perhatosanana. Punten bilih Ibu aya lepat, tapi satacan ditutup aya patarosan heula teu? Aya Bu. Aya itu nya hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Pang di minggu payun siap-siap pami minggu payun urang praktek biantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga wilujeng Neng Hermisa, Ibu teu tiasa seueur sasanggem double sareng Google Meet koordinasi ti sakola. Engke insyaallah kami aya nu bade didugikeun japri we nya. Siap Ibu, hatur nuhun. Wilujeng hatur nuhun para siswa. Bingah pisan tiasa pang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.